Assalamualaikum warga Kandangger. Nah, akun channel Dombager gaduh sesi barunya namina ngadombrol. Nah, jadi ngajawab pertanyaan-pertanyaan patarosan ti warga Kandangger. Bilih aya patarosan mangga di kolom komentar. Ieu tiap Sabtunya malam Minggu dijawab pasti ku tim Dombager. Ieu tanu ieu video ieu urang cobi jawab ku videonya atur. Paten ieu teh rame video anu eta tah anu sakarung jukut cenah. Moal genut-genut ku sakarung jukut cenah. Genut mah ku lolohan. Tah eta kumaha Paten? Oh gitu. Wilujeng wengi eta warga Kandangger. Ieu mah ieu we naon? Sharing lah. Sharing da setiap peternak teh beda-beda, beda paham, beda kandangnya, beda cara pemeliharaan, cara mere daharna ge beda-beda gitu. Talamun di kandang abdi mah nya gitu, make lolohan. Lolohan teh lain kadang atuh. Lolohan teh ku kulmud kacang, lamun henteu ku hampas tahu tapi rutin, saeutik tapi rutin gitu. Lamun misalkan di lembur-lembur anu petani tradisional ku jukut tungkul nya sae eta oge. Loba jukutna baru eta nya. Heeh, jukut sawah lah anu padet mah jukut sawah sae oge teu nanaon. Lamun memang jukutna melimpah terus daun-daunana melimpah sae oge teu sawios-wios. Jadi mana terbatas sebenarnya? Nya nu terbatas terus teh memang hampas seueur, kulmud kajang seueur nya ku urang dimanfaatkeun kitu baraya. Ai merena sakumaha eta teh? Mere pakan lolohan mah teu kudu loba-loba, saeutik we saeutik. Oh berarti awetnya? Awet misalkan meuli sakumaha gitu ke sabaraha domba. meuli lamun paribasana eta mah naon? Hampas tahu sagilingan ku domah hiji ge opi sabaraha poeun da merena ge paling samangkok lah, samangkok leutik sadomba teh mun petet. Lamun domah gede mah nya samangkok gede lah. Sehari sekali atau kumaha? Sehari sekali, sore lamun di saya mah gitu sore, sore. Ai kulumud kacang jeung kulmud kulit kacang dihijikeun eta kulmud kacang, huut jeung hampas tahu teh dihijikeun. Gitu. Merena nek samemeh jukut atau saenggeus jukut nu penting bere heula jukut lah saeutik karek lolohan. Jadi ngarit oge teh itu teuing nya. Ngarit ke meh teu capek teh ngarit da ieu di dieu mah jukutna terbatas gitu matak naon we nu aya pakan dek kulit sampe naon dibikeun kadang mah tangkal cau dicacag. Oh bisa eta oge? Bikeun we teu nanaon. Bisi racun atau kumaha? Wah henteu teu jadi nanaon. Oh. Ulah kajajahku doma eta urang mah naon bikeunan teu nanaon. Gedang mah gedang berarti gedang mah disiksikan kulub heula make uyah bikeun gitu. Naon gedangna atau daun-daunna sok aya getahan keneh geuningan. Gedang ora. Oh gedang ora. Gedang ora dikulub heula. Oh. Kulub heula. Tangos dikulub tiiskeun make uyah. Hijikeun jeung nu tadi jeung hampas jeung naon hijikeun bikeun. Tapi itu kudu loba-loba, saeutik we saeutik. Eta katingalina domba jadi gede kumaha? Seberapa bulan, seberapa minggu gitu katingali perkembanganna? Nah, sabulan oge lamun rutin mah katingali. Oh. Tina bobot, tina penampilan tulang-tulangnya beda. Gitu. Manawi aya di pertanyaan ke di komentar. Ya di komentar tang ke dijawab ieu ku itunya. Dijawab ku video. Dijawab ku video ku Pak Teddy. Wilujeng wengi, wilujeng istirahat barayager.